Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Babul aniyah. Babul aniyati ari ieu eta bab mertelakeun pirang-pirang wawadahan. Hadis nomor kahiji. An Hudzaifah bin Yamani katampi ti Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios itu Hudzaifah ibn Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana riwayat hadis anu neme qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kana hadis anu neme la tashrabu tekenging areueut aranjeun sadaya fi aniyatiz zahabi dina pirang-pirang wadah tina emas wal fiddati sareng wadah tina perak wala taqulu jeung tekenging areueut aranjeun sadaya fi sihafihima dina pirang-pirang piring gede tina itu zahab jeung fiddah fa innaha karna sayaktosna itu aniyatiz zahab wal fiddah lahum eta tetep pikeun jalma-jalma kafir fid dunya di dunia wa sareng sayaktosna itu aniyatiz zahab wal fiddah lakum eta tetep pikeun aranjeun sadaya fil akhirati di akhirat. Muttafaqun alaihi ari ieu hadis eta muttafaq alaih hartosna diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim. Hadis nomor kedua wa an Ummi Salamah sareng katampi ti Ummi Salamah naon qalat lafad qalat parantos nyarios Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana riwayat hadis anu neme qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naro jahannama. Kana hadis anu neme alladzi ari jalma yasrobu nginum itu alladzi fi ina'il fiddati dina wadah tina perak innama yujarjiru pastina wungkul eta ngekemukeun itu si alladzi fi batnihi dina jero beuteungna alladzi naro jahannama kana seuneu neraka jahannam. Muttafaqun alaihi ari ieu hadis eta muttafaq alaih. Hadis nomor katilu wa an Ibni Abbasin sareng katampi ti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma non qala lafad qala parantos nyarios Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana riwayat hadis anu neme qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigol ihabu faqad dhahur. Kana hadis anu neme idza bigo di mana-mana disamak non al ihabu kulit hewan kulit sato faqad tahura maka nyata geus suci itu ihab. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Muslimun Imam Muslim wa indal arba'ati sareng eta tetep mungguh Imam anu opat Abu Dawud Tirmidzi Nasai sareng Ibnu Majah. Ayyuma ihabin dubigo ari lafad hadis anu neme ayyuma ihabin ari anu mana bae tina kulit sato dubigo anu disamak itu ihab faqad tahura maka nyata eta geus suci itu ayyuma ihabin dubigo. Hadis nomor kaopat wan Salamat tabnil Muhabbik sareng katampi ti Salamah putra pambegetna Muhabbik radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios itu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana riwayat hadis anu neme qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuruha. Kana hadis anu neme dibagu juludil maitati ari nyamak kana pirang-pirang kulit mayit bangke
tahuruha eta nyucikeun kana itu juludil maitah. Sohaha parantos nyohehkeun hu kana itu hadis sa Ibnu Hibban. Hadis nomor kalima. Wa an Maimunata sareng katampiti Maimunah radhiyallahu taala anha. Naon qolat lafad qolat parantos nyarios Maimunah marron nabiyyu bisyatin yajurrunaha kana riwayat hadis anu nembe. Maro parantos ngalangkung sa nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin ka hiji domba yajuruna anu ngagiringkeun jalma-jalma hakana itu syat. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi law ahodtum ihabaha kana hadis anu neme law ahodtum lamun teamah nyandak maraneh kabeh ihabaha kana kulit na itu syat. Faqalu teras ngawalaler itu jalma-jalma innaha maitatun kana jawaban anu neme innaha sayaktosna itu syat maitatun eta bangke. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiru hal ma'u wal qardu yutahhiru nyucikeun hakana itu juludi maitah naon alma'u cai wal qardu jeung nyamak. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wan Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i. Hadis nomor ka-6. Wa an Abi Tha'labah Al-Husni sareng katampi ti Abi Tha'labah Al-Husni radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios itu Abi Tha'labah Al-Husni qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih kana riwayat hadis anu neme qultu parantos nyarios abdi ya Rasulullah kana lafad ya Rasulullah inna sayaktosna abdi sadaya bi ardi qaumi ahli kitabin eta tetep aya di tanah kaum ahli kitab. Afana kulu naha tuluy nuang abdi sadaya fi aniyatihim dina pirang-pirang wadahna itu kaumi ahli kitab. Qala ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu fiha illa an la tajidu ghairuha fagsiluha wa kulu fiha kana hadis anu neme la taqulu tekenging naruang aranjeun sadaya fiha dina itu aniyah illa alla tajidu angin lamun temendakan aranjeun sadaya goiroha kana salianti itu ania fagsilu mangka kudu ngarumbah aranjeun sadaya hakana itu ania wakulu sareng kedah naruang aranjeun fiha dina itu ania. Muttafaqun alaihi ari ieu hadis eta muttafaq alaih. Hadis nomor ka-7. Wa an Imran bin Husain sareng katampi ti Imran putra pamegetna Husain radhiyallahu taala an naon anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu riwayat hadis anu neme anna nabiyya saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu sareng pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi tawaddau eta warudu Kangjeng Nabi sareng para sahabat min mazadati imraatin satina wadah cai hiji jalma. Ari mazadah teh nyaeta mun di dieu mah dijelaskeun al-kirbatu yahmilu fihal ma hartosna wadah cai nusok di bebekel mun urang mah ibarat botol gitu mun agung. Musyrikatin anu musyrik itu imro'ah. Muttafaqun alaihi ari hadis eta muttafaq alaih fi hadisin dina hiji hadis tawilin anu panjang. Hadis nomor 8 terakhir dina bab kedua. Wa an Anas bin Malikin sareng katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu taala an naon anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sayaktosna cangkir ageungna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya nu nyebatkeun qadah teh gelas anu mirip piala mencangkir ageung we intina mah. In kasaro eta narima pupus itu qadahan Nabi fatakhoda teras nyandak Rasulullah makana syambi kana tempat anu parepes silsilatan kana rante tali min fiddotin tina perak. Akhraja parantos ngaluarkeun hu kana itu hadis sa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Babu izalatin najasati wa bayaniha
An Anas bin Malikin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalal. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.